Mankoba ke-23 nyarioskeun turun kadaharan ti langit. Dicarioskeun waktos Said Abdul Qadir tapa 40 dinten. Anjeunna moal ngadahar sareng moal ngaleueut kadaharan dunya. Kajabi upami turun kadaharan ti langit sareng kajabi ti cai dina waktos boboran. Barang 2 dinten deui ka 40 dinten bray eta langit teh bumina molong jol hiji pamageut nyandak wadah kenca katuhu sareng pinuh ku rupa-rupa buah anu arane teras diteundeun disanggakeun ka Said Abdul Qadir. Dauhan Said Abdul Qadir, ti mana ieu teh? Sar anu nyandak ti alam malakut tuangan salira. Dauhan Said Abdul Qadir, jauhkeun ti kaula sabab wadah emas perak diharamkeun ku Rasulullah. Teras eta wadah emas sareng perak duanana dicandak deui. Barang waktos boboran sumping malaikat nyandak baki pinuh ku kadaharan. Saur eta malaikat, "He Abdul Qadir, ieu pangjamu ti Gusti Allah." Teras eta baki ditampi sareng teras dituang sareng rencang-rencangna.